cetak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring aya tadi serangan ku Kang Aep Bancet. Iya. Nu mana Kang Aep Bancet teh? Nu ieu Kang Aep Bancet teh. Sareng ku Kang Wahyu Rek. Nu mana Kang Wahyu teh? Nu boga channel. Nah, eta kieu. Sim kuring teh apa aja? Nah, si Aep Bancet gitu. Bancet teh di mana gitu kan ya? Cingkang, naros itu teh Kang. Nah, make jeung Aep Bancet teh tidak abdi mah terangna Bancet teh nusuk ajol-ajolan di sawah. Naras, eta oge sae rasa mah sami eta. Bener ajol-ajolan, abdi mah ke grup mana we trok. Mata di aya di mana gitu. Ayeuna mah mudah-mudahan ke aku di Wahyu Channel. Tapi saking tenti aclok-aclokan. Tah, ayo ge. Mah terus teu aclok-aclokan. Terus teu aclok-aclokan. Nami awalna Bancet teh nyaeta pan abdi urang Banjaran. Urang Banjaran. Di Banjaran pan macet wae. Macet wae. Janten Bancet teh Banjaran macet. Oke. Banjaran macet. Aep Bancet. Urang Banjaran jangan sok macet wae. Janten we. Aep Bancet siap. Live. Ya. Kurang masih kira saudara kan ya halo ya baraya YouTuber Wahyu Raya Channel. Awas jangan lupa Wahyu Raya Channel di subscribe, di share, di klik loncengnya. Karena kalau subscribe itu gratis ya. Gratis. Subscribe gue. Omat kudu di like. Oke. Like juga. Di like juga. Betul. Karena apa? Karena kalau pemirsa Wahyu Raya Channel ini yang pengen lihat kontennya budaya di dia dah Wahyu Raya Channel. Oke. Masih tetap di acara Ngadu Bako. Ngadu Bako. Wow, Ngadu Bako. Ngariung yes bari jengkoko. Ada Ngadu Bako. Ada Ngadu Bako. Ngadu Bako di Wahyu Raya Channel. Bako, ngadu bako, ngariung, bari jengkoko. Ada ngadu bako, ada ngadu bako, ngadu bako, Wahyu Raya Channel. Ayo Kang Ajay Korea. Ajay Korea. Oh, apaan banget sih Korea nih? Nah, biar bisa babinya. Kayak Kang Acung naon ya? Kang Acung naon? Chinese food. Acung Chinese food, oke. Siap. Gaib. Ya. Urang wengi ieu malam ini baris kadongkapan ku talent anu luar biasa. Maestro. Ya, Dina Widang dasar. Terkenal. Juara dunia. Nyanyi mah. Tinju juara dunia tuh. Sana juara dunia tinju sana. Juara naon? Oh gitu. Lamun kieu mengenang. Lamun kieu ngacapi. Lamun kieu tari. Bukan. Oh. Salah ayo. Biola. Masih bisa ya. Biola. Catur. Sedikit lagi. Trompet. Jauh. Suli. Oke. Talent yang sangat dasar luar biasa. Kang Nang Sukanda. Mangga Kang Nang. Aduh. Damang Kang Nang. Alhamdulillah sama Ayu. Wah. Alhamdulillah kasumpingannya maestro waduh. cacakan tebi-tebi angkat ke Wahyu Raya Channel. Di Uber. Channel Uber. Cibiru. Oh Cibiru. Kang Nang ngageugeus Cibiru. Urang tarot lah. Kang Nang aslina di mana sih Kang Nang teh? Ari aslina mah kelahiran ti Kiracono Mang Ayu. Kircon. Tadi kan namanya terang aja nu lahir di Blok Pintu Mang Ayu, di Blok Pintu. Dekat Mang Suwarna ngaremeng bisa. Sering Mang Suwarna. Pencipta lagu. Pencipta lagu. Pencipta lagu. Terus Kang, Akang pun terkenal ya, bukan terkenal artinya. Abdi os naros. Bias naros sok. Bapak nah bet endang namin. Eta mah nami ya. Eta mah ngaran. Ditanyakeun dia. Apa nami abdi? Nami endang. Kalau ayu kabin dapat bancet. Kang Nang, da apalin meureun sa Jawa Barat mah bahkan meureun Indonesia. Tangtos. Malah geus ngalanglang buana ka luar negeri mineng. Kang Nang, di usia sabaraha Kang Nang di yuswa sabaraha diajar nyuling?
Nu jelas mah abdi mah ti kelas genepnya Kelas genep SD. tos nyepeng suling. Kelas genep SD. Kela nyekel jeung diajar beda. Urang ge osok nyekel mah. Nya, siga iyalah. Nyepeng pan teu diajar maksudnya. Diajar. Tos tuap tiup maksudnya. Oh, tos tuap tiup karena suling. Nya, jadi itu tiup karena suling. Nya, gitu tah nya. Diajar maksudna makanya tos di kelas genep atau nya tos resep we. Tos nabeul hatana di kelas genep. Ayeuna niup mah tetinggalin niupnya mengaep Wahyu. Mun. Tetinggalin di kelas genep duikeun ka ayeuna jadi tetinggalin suling teh duikeun ka ayeuna teh. Ratu progelap bareng itu. Kang, aya teu darah keturunan, aya bakat pan aji bangun kedua eta teh. Aya keturunan darah gen teh disebutna. Jeung aya bakat memang terselubung tersendiri gitu. Akang bakat tetapi ti keluarga aya turunan. Salarasna mah ti keluarga aya ti Ramana pun biang ya, jeneng Aki nya. Oh, Aki. Sok kana Temang Sunda, teu terkenal gitulah. Tapi resep aja karena mamaos Cianjuran gitu. Jadi anu diguluti ku Akang suling Temang Sunda, suling degung oge. Ya. Kacapi kawi oge beurnya Kang. Kacapi temang we lah. Kacapi temang, temang Cianjuran gitu. Tah luar biasa Maep. Ya, laras. Talent yang sangat luar biasa. Bisa dibanding terus Maep. Proses di kelas genep banyak tangtosna duikeun ka ayeuna teh tos sabara warsi tak kinten-kinten pemilik etang perjalanan 40-an malah kirang langkung lah 40 tahun. Ayeuna kan 58 ayeuna. Ayeuna 58. Ya. Wah, berarti hampir seluruh dalam hidupnya adalah didedikasikan di anunya didedikasikan kanggo suling. Hebat, luar biasa maestro. Kang Dang pan naon teh teu nyuling Temang Sunda Cianjuran oge pan wunggul maksudna Temang Sunda Cianjuran wunggul beureun kana kaca kawi kana degung beureun kitu naon di Kang di tahun 85 aku tos ngendang Jaipo Mang Ayu ngendangan Jaipo kela saingan jeung saya tapi zaman ieu Mang Ayu zaman Jaipoanana ku degung keneh gamelanana pernah ngendang gitu malahan lami Pak ngendang nya sok ngalatih degung apa pasti dikenangan. Itu maksudnya kieu kan langki pisan nya. Ayeuna nu ngendang jeung nu nyuling. Bertolak belakang teh. Ya margi kenal sok jadi ngeheurasan karena suling. Tah kumaha eta tipsnya padang supaya jeung supaya. Karena saya ngomongin Indonesia terus Kang Wahyu jadi agak kagok gimana ya. Salarasna mah kieu nya sok aya geuningan lamun nyepeng kenang mah cenah tong kana suling sok heuras. Sanjana mah teh kitu. Asal kenang digeluti terus ieu suling digeluti jadi berjalan bersamaan. Gelut sareng suling maksudna. Teu naraon bisa. Tapi memang multi talent ya, gitu. Tapi kapungkur eta mah. Nah teu kaemutan itu kapungkur dagang seblak misalkan. Nah, nyuling gitu sareng Kang Nang teh ayeuna teh karasan muka les suling privat online maksudnya online virtual maksudnya kumaha jadi enak mah tuh kudu datang ke bumi Kang Nang misalnya akan bumi Kang Nang jauh ya orang Sukabumi orang Pangandaran orang Ciamis dan mana-mana orang Tasik ayeuna mah tiasa belajar di rumah online tina HP ge bisa janten anu palai latihan suling ka Kandang tiasa ngalakukan online-na dina margi aya Zoom pan aya naon ya dina WA lah pokoknya mah online belajar atau online WA gitulah. Jadi untuk baraya YouTuber Wahyu Ray Channel ini jangan salah nih. Anu mika dede, mika cinta, mika resep kana wanita sulingnya bang mah kana wanita suling kade ulah hilap. Tebis cenah ka Bandung mah. Ayeuna mah belajar we kumaha ka Nang Sukandar terus muka online suling, latihan suling online. Luar biasa. Les, Kang. Akang pan dina naon kitu rekaman Kang pan dibaheula. Kang suling jeung abdi sabaraha album tah. Kira-kira ya album kacapian we, kacapi suling. Kira-kira ieu mah globalna we sabaraha album kira-kira. Kacapi suling kirang langkung aya mintenlah 44 edan. Nah, pindah. Nya kela edan teh naon itu bener eueuh. 45 album kacapi suling rekaman kurang leuwih. Oh. Sami sareng
tahun kemerdekaan Indonesia aja. Bener-bener. 45 album berarti sabaraha lagu tah? 45 album lamun dikali 10 lagu ge berarti nya kurang leuwih 450 lagu. Eta nonton atau beredar di Jawa Barat lah kurang leuwih. Karena Kacapi Suling ngumpul. Kacapi Temang kira-kira ya mah. Kacapi Temang memang si mengenangnya kebanyakannya itu instrumental. Tapi aya nu temang oge ngan teu seueur lah. Teu seueur Tidak langkung beureun 10-an paling. 10 albuman nu Kacapi Temang. Ada ikon mengenang mah instrumental seueurna. Berat. Tapi kan Ini Mang Nang pinter nanti membawakan lagu persis tapi dengan suling. Betul. Itu yang susah. itu yang Instrumental. kelebihannya beliau. Ya. Kelebihan beliau. Tapi saketerang simkuring, Kang Nang itu tidak hanya lagu-lagu tembang. Tidak hanya. Siga lagu pop Sundanya Kang ya. Sure. Abi sok nguping, soalnya Abi pan ngaguru oge ka anjeunna. Oh. Tah siga Jadi lagu-lagu masih artos. kan masih ada kepriangan. Kang, seproses lagu-lagu pop Sunda teh pan aya mapai jalan Ya, setengahnya. Mawar Bodas. Biasa teh Mawar Bodas aya deui. Kalangkang itu. Biasa teh siga lagu bohong gitu digitukeun tiasa. Oh, tiasa. Lagu bohong teh terkenal pisan dan penciptana mah abi teu apal juga ayeuna sumpah. Sarua saya gitu apa eta saha pencipta lagu bohong ah. Geus teu penting penciptana mah bohong we. Ada mah kieu urang teh sing bohong aku suling. Kela. Nah, terus Asik. lah. Saat itu lah cukup. Berarti itu lagu terkenal, berarti itu lagu payu. Payu pisan Lagu lagu. untuk payu mang nang malah baler. Ya, payu pisan. Payu bisa. Bener, Yang penciptana sah. penting eta mah. Teu penting. Aing udah disebutkan. Oh, akang penciptana Hah? penting pisan. Penting berarti penting. Tayo. Oke, tak gitu bohong nun meja bukan nang set. Buktosnya janten Buktos. aja hanya nama lagu-lagu pop Sunda oge sok biasa dikacapi sulingkeun. Ditembangkeun maksudna. Sarecenah. Pertanyaan anak ada dia kuing ditulis tuh. Benar. Kang Nang. Nabuh ke menawe nabuh. Kudu aya album gitu edan lah. Ya, eta mah kuku. Baheula meureun baheula gitu lah ya. Di tahun 2020 ke handap lah. Jawa Barat mah meureun dikaubak we. Ya, Jawa Barat mah antos Tos sadayananya. kacaturan eta mah. Maksudnya pengalaman keluar. Pengalaman keluar. Ya, nu jelas mah ke Australia kantos. Australia kantos. Ke Perancis. Ke Perancis. Ke Itali. Kantos. Ke Belanda. Amerika kantos tuh. Ke Amerika. Ke Amerika. Terakhirnya. Korea Selatan Korea Selatan dua kali. Terus ke Malaysia. Setuju ke 8 Sakit negara. tuh sia nama. 8 negara. Aing geus ka mana ieu mah nanya mah aing geus ka mana ieu mah. Amerika Itali, Jawa Itali. Dekat. Coba Itali. Jawa Itali. Di ditu teh naon eta teh festival ada dina acara naon teh konser atau napi penukaran budaya kebudayaan begitu. Ya, upamanya keluar jelas nyandak budaya seni tradisi urangnya khususnya Jawa Barat dan anu umum nama ya budaya Indonesia khusus Jawa Barat itu Bang Bayu. Ya gitu tahu Jawa Barat. Jadi main sulingnya main kecapinya. Main sulingnya Mang Nang tuh luar biasa karena memang di dalam dan luar negeri diubek ka dua benua biar Kang Nang ya. Mata ka barudak ngora, tong gengsi diajar kesenian tradisi margi gitu. Buktos. Keliling dunia Numpak suling. Nah, tong era. Kudu leberowanan kedua nih. Betul. Itunya. Kurang ulah nutup diri ku naon kesenian-kesenian luar meunang. Tapi kesenian urang tong dipohokeun. Tong dipohokeun deui kayak urang guar ya. Lebih lanjut kita guar Kang Nang itu siapa dan sekaligus demo sulingnya masih tetap di Wahyu Channel dina acara Ngadu Bako. Ngadu bako. Wow. Ngadu Bako. Ngadu, mari jeung tong. Ngadu Bako.
ngadu bako. Wow. Bako. Ngariung ye bari jeung monggo. Eta ngadu bako, eta ngadu bako, eta ngadu bako, eta ngadu bako, ngadu bako.